mun jelema nasaub teu bertorika make jubah eueuh rohan. Jadi eta mah lamun jubah dipakekeun eueuh rohan, eueuh jelemaan nu kos kitu ngaranna nu sok di sawah teh bebegig. Bebegig eta pas itu guys, lamun aya jelema tasaub teu norekat bebegig. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang bersih. Kabeh ge ieu teh salat kok ieu berat bae kunaon sih supaya ulah berat tasawuf jurusanana. Tasawuf teh jurusanana. Kiai, lamun udang penting ku hese-hese amat, cenah ieu teh ngantuk geus teu bisa dipaksakeun. Tah lamun nanyakeun kos kitu mal dijawab ku dokter mal bisa. Atau ka ahli fikih geus ka ahli fikih, Kiai kumaha nu fikih doang kula mah eta lamun urang penting puyang caknya. Paling cak anu ahli fikih usaru. Mama ge puyang. Mal bisa ngajawab nu ngajawab gos gitu mah ke ahli thariqah ahli tasawuf nu penting hudang tapi beurang biasa bae tanyana nu geus boga cara palingan ke ditanya ke sia ye gangguan batin ye nu mantak eta pan aya ruhani mah hayangeun biasa di bawah tahajud teh ruh urang teh hayang nya mah lamun di bawah tahajud teh nikmat cak roh sebab aslina mah pan di ditu suci jasa roh mah geus dibawa ibadah teh ngeunaheun ketika urang embung aya naon nu ngaganggu kana roh tanya ku ahli batin mah ke sia daharna sok sabaraha kali sapoe 4 kali kula mah eta tah heulana 2 kali bae coba 2 kali bae nah tah hiji nomor kadua masih kene bae cenah kiai ieu samping sia aya weunang pamere bupati ku sia dipake keur lebaran menang 2 kula kecamat aja ulah dipake bikin coba gitu bikin eta gangguan eta sia uyang sia make samping kos kitu uyang eta teh moal aya nu bisaeun lamun lain ahli batin pak kos kitu gaganggu teh kos kitu sia sok dibere duit teh ieu teh ku ari pamarentah teh ari sok naon kara mere duit teh sabulan sakit sabaraha duit kala oh sok nah eta moal ngeunaheun sia tahajud teuk ceuli mamah kada tangkang sebab eta duit teh beres dek dicokot bade cokot bagus ya hayang-hayang teh ngan ulah dipake dah ulah bersihan batin sia tah nyahoeun tah ahli batin mah gangguan-gangguanana geus baju geus nang meuli kula bae cenah ieu mah duit-duit kula nang dagang dibelikeun geus dipake ieu teh abeh khusus salat abeh tentrem jeung abeh ulah puyang hudang ti peuting dahar geus hasil kula dibelikeun ka biasa ju gitu dipasak masak nage gitu naon gitu hati-hati jasa terus daharna teu pati loba beres geus inumeun gitu kene sok coba kuari mulai tekadkeun di jero hate Gusti abdi teh hayang ngarasakeun be ngeunah da hudang ti peuting sare saeutik kita teh hudang moal gangguanana tina pakaian tina dahareun inumeun masih kene bae cenah kiai laporan deui ka kiai ulah ngomong ngabohong sia coba ge bohong kurangan sok tobatan nu geus ti moal kuari rasakeun ku sia detik ieu aing moal ngabohong mulai hampa aya keneh cenah kieu pujang jasa ngomongkeun batur sia gibah sok coba detik ieu nu geus minta hampura geus ka Gusti Allah kuari mah moal ngomongkeun hampang atuh ka dituna ji atuh sanajan teu HS ge atuh masalah 2 poe teu HS ka 3 poe na ka rumah sakit Iker carita cara-cara ibadah kok batur bisa urang henteu gangguan di diri moal kajawab tak ku dokter moal kajawab ku ahli fikih kajawabna kunaon ku ahli thariqah nu nasawuf tah eta kos kitu kakara kok asana ieu sampai keur jadi gangguan ulah oh baju nu eta mah asal make baju nu eta tang ngeunaheun jasa pake asal make baju nu eta bae tah teu daekeun husu ulah urang ge bisa ngarasakeun sok kira urang ngasal Allahu akbar bagus ya samping motif teh bagus-bagus teh bupati bisa nama atuh lain ka Allah cak Allah teh sia lain ka aing ka bupati bego sia dibelem sia ku aing cak Allah kayak di akhirat salat tinggal salat ai awak ka aing casing na ka aing casing
ai bakal bus ya kali itu ka bupati piceun nu kos kitu teh piceun abah teh baheula dibere samping ku bapak bupati pohara jasa bugis hideung semu beureum semu hideung tadi dipake-pake aya dihandapeun lamari mah dongeng almarhum bae heula dongeng saja dibikin eta mah teu tah teu dipake teu dibikeun bagus jasa pas kula kapalingan hari tadi ditu di Garut eta aya samping eta ulah tah mah ulah dipake pan kula ieu mah bagus jasa ulah ulah mah pamere bupati geus antepkeun bae di dinya jeung kenang-kenangan bahasa abah ieu kos kitu nya mah bari lalagaan tah ieu mah kunaon mah ngabejaan dong cokot bae bupati mah komo kuari bisa kan undang calon teh ngomong atuh sia wal husu tek ceuli tangga husu bae cek aing moal nyambung lidah ti para hukama ti para ahli husu kos kitu ja ahli husu teh ih masyaallah tah ieu mah lamun endek tasawuf kos kitu ulah dimasalahkeun sapeker lamun dek dimasalahkeun pikih atuh aduh jotos udia janjing ahli pikih moal menang nyana ngaharamkeun sapeker adu kekuatan adu dalil jeung santri tek ceuli datang ka menang bae ge uncara adu silat mah sakali sacap beres geus beres kana mah geus ka awak jasa lamun ku ahli ngaji mah dek lompat ka mamana ge mun pikih tapi lamun tasawuf lain deui masalah cenah ieu mah tasawuf ulah ngajak batur sia bae atuh cenah di sapeker di masjid aya sapekeran aing mah geus tasawuf ulah jumaah sia bae di kamar sorangan tanggung jawab sia bener sia salah sia ka Gusti Allah jieu teh hese amat ulah dicampur-campur ulah dicampur-campur jangan moal aing mah cenah lantaran aya sapeker di masjid jumaah moal salat moal ya itu urusan sia urusan sia tah mah itu mah salat moal jumaah moal atuh dah harga ulah jadi kudu jelas ngaji teh kudu jelas mantap kula manti baheula ge nyaritakeun eta teh ya naon usur perpuluh haram pajak haram sakadar nyaritakeun kakarak muncul kamari NU haram ternyata pajak tinggalin zaman baheula sakadar haram adapun pelaksanaan atuh teh sabodo ngabejakeun hukum Al-Qur'an haram jadi nyaho wan urang kredit model kos itu haram adapun mamang bapak bibu dengan kredit atuh mah enggak bae lain mah enggak meunang atuh sabodo jageus nyaho hukum eta mah terus bae atuh tinggal siapkeun bae ieu leungeun dibeulem di neraka jahanam sakitu doang leungeun sabelah tah dua jeung suku dua ngaji jadi acak-acakan we jadi gara-gara sapeker lah can dibahas kakarak wal alat latunatu bil hukmi kudu ditasawur heula naon speaker bahasa Arabna naon lamun mukabiru saut engke aya sabaraha rupa insirokna ka mana nah eta teh kudu ditasawur ulah waka di hukuman haram tasawur hukum pandeuri jin mukodamah tet patalina jeung ibadah kumaha jeung ngaji kumaha dan lain sebagainya moal kudu eleh moal kudu menang nu ngaharamkeun sapeker mun make dalil fikih aya usul fikihan disengsirikeun geus ku kiai bahkan kiai kuari embung ngalawan DNU geus basul balah udah tuh tungtungna lantaran eleh ge nya nama tilok taslim zaman Ki Bustami baheula muruluk dalil-dalil eleh tapi teu taslim atuh jang naon ngaranna lain munazarah mujadalah atawa mukabarah atuh teh bau hartina mantap geus kula pernah aya anu nyuratan di zaman Abah moal dibejaan make bahasa Indonesia tentang speaker bejakeun bae aya nu kieu jawab make bahasa Arab apa tulisanna make bahasa Arab apa bahasa urang tulisanna Latin bahasa urang ulah teu bisa ngaji berarti ceuk ulah dilawan ku sia henteu keur ulah teu bisa diulah atuh geus kebenaran lamun nyana nyieun make bahasa Arab tulisanna Arab lawan ku sia ade cek ulah jangan teu bahasa Arab jadi lawan ku adalah henteu ku kula ge ditulis tulis lagi walah mudazarah make bahasa urang teu beres surat mah nasab mun kitu mah wa'lam anna speaker atau anna speaker al musamma bi mukabbir saut hukmuhu wal haram lianahu tafsir teret anu terus wassalam Haji Asep
atuh kukur gaging ke bakal diieukeun ke bakal dinaon dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lan sallimu da'wat annas speaker nah dilawan kukul hayangnya mau coba endek jadi make munazarah ke di ditu aya keneh deui ke ditu aya keneh deui kukul ngajawab terus bae mun masih keneh aya mun kula eleh kakarak sujud kula kan itu beres ya benten teh dilawan kula teu geus hartina berarti bodoh ieu jelema geus bae ngalawan anu bodoh mah sarujeung ngalawan edan atuh kumaha ieu ngaji ka mah ayat ieu nuluykeun ayat nu kamari sebagai ketentuan-ketentuan dalam rangka melangkah perang. Ayat kakuduan kewajiban hate dina perang anu teger. Kekuduan bersatu ulah paberencai dalam rangka perang li'ilai kalimatillah. Jeung kudu berserah diri ulah sombong kanu merintah yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Iyalah ya ayyuhalladzina amanu eling-eling jelema nu arariman alladzina ta'isma'u sulaman usila wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaqis samisarang ya ayyuhal mu'minun hai nu arariman di mana bae ayana khususna baheul iza lakitum fiatan di mana-mana ranjeun amprok jeung golongan kafir anu merangan ka anjeun dibahasa kelana cukup bae dina Al-Qur'an kufiah piate kapan golongan tetapi ieu teh golongan anu endek ngabunuh mukmin anu endek ngaruncurkeun ngarusak mukmin berarti golongan kafir sebab ulah aya kajadian mukmin perang jeung mukmin ulah aya kajadian muslim perang jeung muslim instruksi perang teh muslimun teh perang teh jeung kafirun lain jeung muslimun nah ieu kuari urang serba salah di Indonesia lantaran orang selalu berhadapan teh muslimun jeung muslimun deui mukminun jeung mukminun deui anu geus teu sejalan dua kelompok nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka ditu akhirna ribut muslim jeung muslim kelompok mukmin jeung kelompok mukmin mun kurang-kurang urang mawas diri bisa ribut terus di Indonesia sebab orang bisa dikendalikan ku batur teu boga prinsip sorangan satungtung orang dikendalikan ku batur pengendalina kafir atuh diadu-adukeun urang mantak ulah kaget pacekcok Muhammadiyah jeung NU ti baheula sebab nu ngendalikeunana baheula kafir ngan untung lebih bisa mawas diri ulah kaget lamun NU teu anggeus teu beres teu halimpu jeung HTI lantaran dikendalikeunana di luhurna saha nu ngendalikeunana untung bisa mawas diri ulah kaget lamun FPI terus berhadapan jeung organisasi-organisasi Islam lantaran dikendalikeun ku batur henteu istiqlal urang hirup lamun dikendalikeun ku batur kos kitu urang jadi lalaki aju anu berkuasa awewe lah masyaallah araringis ya Allah ya Rabb teh Gusti Allah teh mere bahasa iza lakitum fi'ah di mana anjeun berhadapan ka panggih jeung golongan kafir kumaha tah aya kafir nyerang ka urang apakah urang cicing be ulah tetep lawan ulah datang ke terhina urang lawan bae syahid syahid teh artina nyana ka sorga saya gitu bae heulanan
saya memeh paeh geus aya di surga sebenarnya. Memeh paeh teh geus aya di surga dengan niatannya li'ilai kalimatika. Ya Allah, ya Rabb. Di zaman Kangjeng mah awewe hayang perang, budak leutik hayang perang ngan diulah bae ku Kangjeng. Kayak can waktuna. Jam perang perang teh kapan ku pakai persiapan. Permainan pedang kudu bisa, manahna kudu bisa, kuda lagi kudu bisa, mundek lompat sing kencang lompatna. Tah, atuh mantak balap lompat Kangjeng Nabi. Balap manah Kangjeng Nabi. Balap kuda Kangjeng. Diterusikeun teh kos kitu teh masalah. Teu masalah, di urang mah balap bang pinton di urang. Atau tenis meja di urang. Ada lain panjang peperangan tah mah kos kitu mah. Lain jang peperangan tah mah bola bae bari. Iya. Nah, lamun urang non gitu ngara kompetisi nembak, oh masalah nembak. Nembak mah salah. Nah, pajitu-jitu nembak. Oh masalah. Urang kuari suatu waktu urang ke perang, ye geus jago nembak mah. Ayo. Kuarina urang itu memeh perang, buah-buah urang. Salah tatangga buahna. Ayo udah suara. Tembakan ku urang, alaan ku urang. Tentu dah bapak jadi pejuang, jadi pamalingan adalah. Konsep dalam rangka menghadapi musuh kafir ku Gusti Allah tadi bere. Nomor kahiji fasbutu, nomor kedua wazkurullah, nomor ketilu ati'allah wa rasulah, nomor keempat wala tanaza'u, nomor kelima wasbiru. 5 konsep. Ketika berhadapan jeung kafir, hiji fatbutu likitali wala tanhaji. Hati kudu tegar dalam menghadapi peperangan yang kafir. Wala tanhaji, wala mundur saksiku akan maju. Berarti kan ini instruksi Gusti Allah ku urang kudu diopeangan. Cara supaya pas butuh tentu ku urang kudu dirangkum, ditata sedemikian. Lamun ku urang kita ditata atuh mal bisa. Mantak di negara geus aya jang paranti perang TNI, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut. Geus puguh panglima perangna. Geus puguh kapten jeung jenderal. Nah ieu kan geus rapi ka di negara. Geus rapi ka di negara jang perang teh kos kitu emang nya mah dipersiapkeun untuk perang tah tentara mah. Mantak tentara mah lamun teu perang teh ateul jeung teu betah. Sebab dididik yang perang. Untuk perang TNI berarti menguasai bener. Ini kan cukup tidak Al-Quran Muftas butuh. Ketika berhadapan dengan musuh kafir, butuh teguhkan hati anjir. Ulah gendar sebelum mundur. Saksiku kisuatan berangkat maju. Sebabnya menang luhur agama. Ya Allah, ya. Kuari mah urusan rakyat anu kuari diajak perang. Buktina kuari urang carita luar negeri bae tentara anu peduli Rohingya teu kadenge anu berangkat ka ditu rakyat. Bari ge can kanyahoan ye di ditu para reha pahrirup. Nu berangkat ka ditu emang eueuh kitu deui loba. Lain Indonesia bae nu berangkat ka dari itu teh loba. Perang ka dari itu teh minimal membackup jelema anu dek dibunuh di ditu. Kemudian kamari diposo di urang rakyat kan berhadapan tentara biasa bae polisi mah malah ngabunuhan rakyat. Jadi Indonesia kos gitu. Padahal eta musuh kan sebab jangan ngarusak mencitan ustad ngampakan muslim dipicis disesel dekubaha tuh dia teman ngeus lain rahasia deui
irungna, bibirna, mata dicokel, diragaji. Masya Allah karim. Polisi aya nggak jedog di dia di sisi. Lantaran itu polisi lagi berada tuh miluka di itu atau biasa baik. Ini lah marudah muslimin. Jehe parang sana. Ulah. Iya. Ulah sampai ke mundur muslim. Di orang kan kuari minoritas kafir, mayoritas muslim, tapi orang seakan-akan dibalik kuari. Kesantai muslim seakan minoritas, kafir seakan mayoritas. Seperti gitulah perputaran politik. Babari politik mah ngesankeun situasi teh babari jasa. Konflik kamari Jakarta. Urang lamun maca kesan kesana dibalik kan urang. Kuari beda kesan kuari. Rakyat seakan di pojokan tidak NKRI. Nu boga NKRI seakan-akan cuma polisi. Urang dibalikkan kesan seperti itu aneh. Asal aya nu nentang bae ka pamarentah seakan henteu NKRI. Nyana pang NKRI nah. Ieu kan kesan, ieu cerita kesan kok dibuat seperti kieu. Teu meunang salah urang, disalahkeun bae. Tadi kan peperangan di negara kos kieu. Nyana ngaku pang NKRI na. Rakyat disalah-salahkeun bae, organisasi nu teu ngilu kadinya dianggap lain NKRI. Tah, padahal di jerona nyana loba PKI-an. Ieu kesan ieu, ieu carita politik bisaan jasa politik seakan urang digiring perasaan seperti eta. Seakan digiring. Serba salah politik teh kos kitu. Nah, babari politik mah aya kitaban politik sarua. Atuh sia teh ka di politik. Teh ka kitab dan sekolah henteu Pak. Nyaho demo ge asal untung mah sakarung bae. Serius. Ieu kesan. Kesan teh urang teh dibuat seperti itu. Seperti rakyat teh salah bae. Nu bener di pemerintah bae. Eta kesan politik. Nah, emang dibuat seperti kos gitulah politik mah. Yang ngadu, polisi jeung tentara ngadu. Seakan-akan ieu teh sejalan tapi kan lamun urang deuleu di lapangan mah aja ngarendeng kana. Polisi jeung tentara ngarendeng di sambutan biasa tuh masalah. Tapi urang dibuat kesan seperti tentara-tentara, polisi-polisi. Atuh berarti ribut di negara. Lain gitu, kos gitulah politik. Kos gitulah politik, dek ngabulkeun sieu kudu kieu carana, dek narik sieu kudu kieu carana. Ieu dek dilegalkeun kieu carana, dek diilegalkeun kieu carana. Aya kitaban tah kos kitu tah aya kitaban. Naon cenah kieu kita udah sok nyaho sih mah bukan aya bae pokona. Henteu cenah kieu kitaban ulah sok nyaho. Kitu bae pokona tah. Eta kesan politik di negara urang bae teh nyaman kan. Sebab asalna saralah bae. Tuh, dipojokkeun terus. Satu sisi kiai diangkat, di sisi lain kiai dijeburkeun, di sisi lain Islam diangkat deh, di sisi lain Islam dijeburkeun deh. Politik itu mah ulah kaget. Mata ente tenang bae, dagang bae biasa dagang, biasa bae dagang, biasa tani, biasa ulah kababawa bos-bos itu kababawa ulah. Tah, nu rugi ge kiai nu kababawa, rugi kita kiai, teu jahoeun ka situasi. Endahan hayu abring-abringan. Eta mah kababawa kunyana nyana nu keur main politik. Itu kiai mah mendingan ngaji bae. Lamun dibawa ka istana kiai masalah kan mawayan. Datang ka istana bismillahirrahmanirrahim faslun. Tawi kilai ki pasul cak Jokowi usir. Eta jauh dari situasi. Orang dibuat seperti eta kan. Seperti dah salah seperti kieu eta lah. Jelema nu keur ngamainkeun politik seperti kos kitu. Aya nu deuk diunduh saha, aya nu digubelingkeun saha, anu ditaikeun saha. Batak lamun teu nyaho mandingan cicing. Ning cicing nulis korban Kiai Ambalaya ti baheula. Beuh masyaallah. Ilmuna nu sakitu luhungna gara-gara ngadukung Golkar datang ka hiji-hiji acan nu ngaji kan korban. Santri barali kabeh mingguanana geus henteu gara-gara masyaallah cuma hidup Golkar. Nah jadi bere duit ya Allah sebarah duit sih dah. Iya, ulah gua inget bae nu baheula tah sekarang itu. Kuari ge hidup banteng. Deleukeun sih wal kebel deui. Amruk ya. Ieu parang sana. Kipu doli ge henteu hidup-hidupan amruk. Komo Haji Pendi mah teh geus lain amruk deui tah mah. Inting-intingan tah mah. Ulah, orang biasa nggak doa bagian kiai mah bagian nggak doa kayak diberi duit. Wah, tadi diberi duit ulah. Itu sarwana ngaranna.
tuh ya itu situasi kergenting tenang biasa pak. Kuari bagi serada reda deh kan terada diredaki bisa engke mainnya masa gedeng deh tenang kuari kan tenang situasi kayak gedeng deh marudah deh asal dari pilpres lagi kos gitu atunya nanya menjadi presiden kok orang anu riweuh orang geus biasa bae biasa teh hati anu ngaji salat geus nyananya makan neraka urang ka surga kayang sia iya dai ai waliullah wa tararda kala nah iya cerita pas butuh berarti kan kudu aya penata di negara ya urusanana TNI lah jang dalam negeri berarti pertahanan ya Polri lah sarua pertahanan perang nah kemudian masyarakat organisasi ya NU ya HTI ya FPI ya Ikhwanul Muslimin ya naon deui ya itu wah lu malah organisasi bah kau teman remaja masjid mah ambalaya teman jang muludan rajaman irma melulu irma eueuh salah eta ge jang gerak urang ngikuti nyana eueuh salah hayu dirapikeun saanya ongke bisa ya budak nyerang geus aya irma makan ngeunah je geus aya remaja masjid mawan didinya eueuh pagawean kotak-kotak masjid cokelan we nyana lupa gawean lah ya Allah ya Rabb ya pat butuh li kita li walatan azim instruksi Gusti Allah ketika berhadapan dengan kafir pantang mundur fasbutu berteguh hati tegerkan hati hadapi dengan ketegaran hati fasbutu nomor kedua wazkurullaha katsira kudu loba inget ka Allah lantaran urang teh kapan hirup urang pamere Allah atuh sanggakeun ka Gusti Allah urang kuari hirup boga tanaga urang pamere Allah sanggakeun ka Gusti Allah ingat ka Gusti Allah urang berhadapan jeung kafir urangna diinstruksikeun kita berhadapan jeung kafir kita hadapi ku urang seteger-tegerna kemudian urang kudu loba inget ka Allah minta pertolongan sebab anu ngalumpangkeun urang Allah nu ngagagahkeun urang Allah ulah ku hawa nafsu wazkurullah katsira ud'u bin nafsi minta pertolongan ka Gusti Allah ulah sampaikeun ka salah besi ku hawa nafsu inget ka Sayyidina Ali bae kan Sayyidina Ali teh ketika perang Roan eta teh kapan pemimpinna anu sakitu gagahna teh langsung ku Sayyidina Ali pedangna beunang sah sagesa pedang beunang ragak tikem ku Sayyidina Ali begitu ditikem kan diciduhan Sayyidina Ali beungeut cih begitu diciduhan Sayyidina Ali dilepaskeun Sayyidina Ali nyana kaget pedang Sayyidina Ali geus hampir ditinggal reket doang karena betul cabut terjadi ticing Sayyidina Ali ditanya kunaon terjadi ieu ngabunuh kula cek Sayyidina Ali kula ngabunuh teh kudu perintah Allah ieu kok emang lain perintah Allah lamun maneh teu nyiduhan kula pasti ngabunuh anjeun kulantaran maneh nyiduhan ieu teh beusi gara-gara ngabunuhna ku sebab ciduh lain ku perintah Allah terjadi kula ngabunuh Masya Allah pan urang mah ka masjid dia kan gara-gara tetangga gara-gara tetangga aduh urang mah ka masjid dia muatan-muatan amal aya tetangga malu malah maya nu ka masjid jam 3 ka masjid hebat ka tahajud horengan aya jahe di masjid Masya Allah karim nyaho-nyaho geus anakan eta muatan maluluan deuk iraha ikhlas ka ieu urang ibadah wazkurullaha katsira lobakeun eling ka Allah dengan bahasa Allahu Akbar perang teh Allahu Akbar kamari demo Allahu Akbar wow dengan bahasa Allahu Akbar gentar kafir sieun Allahu Akbar teh mah kumaha kitu lamun geus dibahasakeun Allahu Akbar saragieun kafir bae teu boga Allah
Boga Allah nya nama mundur kabeh. Tak iku bahasa Allah Akbar berarti orang minta tolong ke Allah. Allah Maha Agung. Tolong kami ku keagungan Gusti Allah. Allah Akbar. Ajeuna dipergunakeun pakai demo limbah. Allah Akbar. Pakai limbah ge pakai Allah Akbar. Cak Allah aduh aing pakai kokosen bae Gusti ya. Limbah mah atuh cak Allah lah pakai ngaran aing ge. Allahu Akbar. Wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun manawa anjeun bahagia. Dua ya ente hayang kebahagiaan berarti kebahagiaan teh dalam rangka nilai kalimatillah menang ditulung ku Gusti Allah. Konsep pertama pas butuh, konsep kedua wadzkurullah, insyaallah ente aya dina kebahagiaan yakni menang ulah neuleuh kuantitas sanajan saeutik bilanganna tapi dengan pas butuh wadzkurullah katsira menang buktina badar. Wa Allah wa rasulah jeung kudu nurut aranjeun kabeh ka Allah wa rasulahu jeung rasul Allah. Jieun kurang persatuan untuk taat ka Allah jeung ka rasulna. Wala tanaza'u ulah paberencai ulah pakiaki fi ma bainakum fatabshalu wa tadhhabari hukum. Lamun ente paberencai engke ente bakal gentar bakal borangan di mana engke borangan leungit kekuatan anjeun diberi konsep untuk supaya bahagia menang. Buat kurang satu wadah takwa Allah wa rasulah berarti organisasi Islam murni. Lamun organisasi Islam di negara sarua prinsipna kudu tegar diilai kalimatillah. Wala tanaza'u ulah paberencai. Ieu mah urang ngadengekeun NU bae ge baheula mah ku begitu solid da luar biasa resep urang ngadenge NU teh atuh kuari mah kapan NU teh anu ieu kakaler nu ieu kaki idul di Jawa Timur mah geus aya sabaraha beulah NU teh ya. Geus puguh partai mah geus jalain urusan agama NU bahkan organisasi sosial keagamaan anu didirikan ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah tahun 26 nah sebelumnya adalah Muhammadiyah tahun 12 Kiai Haji Muhammad Dahlan anu padahal mah di ditu nama saguru Kiai Ahmad Khatib Sambat. Jadi kita bergerak NU, kita bergerak di kalangan-kalangan kampung. Muhammadiyah kita bergerak di kalangan-kalangan pakotaan. Nu dimaksudna supaya kagero kabeh antara kota jeung kampung kedua organisasi eta saguru. Begitu didirikan tahun 12 berangkat terus, didirikan NU berangkat terus tahun 26 berjalan dengan rapi. Kiai Haji Muhammad Dahlan sok nanya ke Kiai Haji Masyari, Kiai Haji Masyari di kesaruan sok musyawarah. Oh perbedaan teh cuman gerak nu ieu untuk di kalangan elit kota, nu ieu di kalangan elit kampung. Bergerak sarua sosial keagamaan berangkat ketika geus aya muatan aya kahayang mulai papis. Jadi jangan mimitianana. Mata kuari dikembalikan ke hidup teh rese. Tak. Geus ayeuna urang ngadenge komentar Gus Mus. Kuari urang geus ngadenge komentar Gus Solah. Urang ngadenge komentar berbagai tokoh-tokoh NU. Kok berbeda sih jeung NU nu ieu terus, nu itu terus komentar. Oh, kesimpulanna keur teu solid berarti teu kondusif. Perang kuari NU eleh ajeun kumaha sebab teu kondusif. Mun NU kuari diperangkeun ka jenting aya garda-garda sebab moal beres sebab teu kondusif. Sebab naon? Ieu tang teu nuturkeun wa atii'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u ulah paberencana dan paberencana. Geus puguh partai mah tilu jadi dua. PKB kitu keneh. Naon deui coba ayeuna paberencana coba naon deui partai? Naon deui? Hitungan tuh siap-siap. Hitungan coba ayo Golkar 2 kene bae PDI 2 kene bae eta teh mah parantina kos kitu mah tapi kan ieu mah jang ibadah ke Allah mah wala tanaza' lantaran solid keayaan pondok pesantren mah pondok pesantren teh aya manajemen gaib
sama setegarti pesantren mah teu bisa diorganisir make zahir teu bisa sebab naon pemimpin pondok pesantren kudu ahli Allah ari pemimpin pondok pesantren zahir NU pibuktirna secara zahir pondok pesantren mah aya manajemen kalbu masyaallah aya lenterahat tidinya lah bakal mengakui karena keunggulan dijadikan pemimpin teu kudu dikedalkeun dina lisan tetapi kolbu inilah pimpinan kita selalu nyana memohon meminta bagaimana dan bagaimana ieu kadar sinarna lain sekedar kecamatan kabupaten mungkin dunia jeung memang aya manajemen kalbu ukuran anak leuwih konkret tibatan zohir urang mau nyaritakeun ilmu kewalian aya kutub aya imamani aya mukhtar aya autad kutub hiji sadunya aya imamani masyrik jeung maghrib dunia dibelah dua pemimpin masyrik hiji pemimpin maghrib hiji mukhtar tilu dunia dibagi tilu autad opat dunia dibelah opat sebagian kemudian aya nama kitu eta autad nah abdal 7 wali abdal teh 7 dunia dibagi 7 tuh tina kutub kadua katilu kaopat katujuh terus kadieuna mujaba ukoba uropa musudah dan lain-lain sebagainya paling handap wali ialah rijalul gaib diangkat ku Gusti Allah jadi wali-wali tah ieu tah haji pendi geus diangkat jadi rijal nanti pakai gaib jadi rijal teh artinya lalaki rijal nanti pakai gaib rijal zohir angkat nah udah badak urang mah kuari kapan teu nyaho teu kadenge teu karasa lamun gunung jeung gunung bisa ngobrol batu jeung batu bisa ngobrol tangkal kayu jeung tangkal kayu bisa ngobrol hewan jeung hewan bisa ngobrol urang mah ngan sakadar ngobrol teh make SMS-an make pulsa urusan ada dalam negeri luar negeri bisa aya manajemen ketika aya sesuatu kerumpulan para wali-wali Allah sarua kumpul biasa set ngan halaliber wali mah urang mah pan make kapal udara wali mah teh ibar set anu teh datang hiber jeung lamun wali lamun para aulia Allah acak-acakan nagat maka ditanya tidak kita blok Iful Minan ai wali sih sebenarnya ngurangan apa nambahan tegurangan teu nambahan dina rijalul gaib sakitu angkat ke maot tambah deui maot angkat deui haju kieu permasalahanna eta di unggal negara aya wali aya nu mantak aya naon cirina mun wali moal turun hujan jeung moal jarara di tatangkalan eta bae cirina satungtung hujan basi kada turun jeung tatangkalan jadi berarti di dinya aya wali Allah adapun engke ku Gusti Allah kita nyingkir lantaran disiksa wali Allah nyingkir disiksa ieu mah siksaeun cek Gusti Allah seperti di kaya tsunami seperti di kaya gempa wali ku Gusti Allah dibere firasat indi telah sebab ieu bangkawarah jasa sebabnya nanaga geus ngasehatan ka umat sing hade ngan umat tebang kawarah ini takut sekarang itulah kuari orang ningali situasi Indonesia lamun lain para aulia Allah ngadoa ka Gusti Allah alam ieu ge terus bae khawatir hanya sekedar dek ngadirikan negara hanya sekedar dek milih pemimpin baik itu presiden maupun gubernur tetapi datang ke korban-korbanan iyalah nojia kurang dikhawatirkan sebuah negara korban rakyatnya sebuah gubernur korban rakyatnya iya numantak dijaga ke kurang sebab manusia karakter nanti karakter aya anu macan aya anu maung aya anu buaya ikan bahaya bandingkan cek Tuan Syekh Abdul Qadir manusia jeung hewan dina Al-Quran balhum adol manusia leuwih adol leuwih bahaya tibatan hewan urang tingali coba ge di leuweung teh set embe ngadu jeung embe tet selesai geus
Geus ngadu hiji doang nu ngadu. Teu mamawa batur kan ya nama. Hiji doang ngadu jeger potong selesai. Isukna babarengan deui embe. Ieu penelitian waliullah beres geus babarengan deui. Ketika geus eleh bae geus memang anu potong geus direken ngalawan deui milu bae eta hewan. Coba jelema. Lamun hei di jelema diktator, tahan si anu, bunuh si anu, penjara si anu, selesaikan si anu, nu korban 100.000 bahkan. Rakyat persorangan, sikat habis. Masya Allah. Iyalah balhum abol. Manusia seperti itu. Nggak jadi lurah baik nu korban sabaraha, jadi bupati korban sabaraha, komo dek jadi presiden. Lamun geus boga kahayang kemudian akur jeung rakyat nyana memaksakeun nu korban bakal ambala ya urang kamari ieu ngadenge polisi meuli senjata bae ge kok neuk menghadapi pilpres bae ge kudu meuli senjata aya naon sih di jerona kaget rakyat kan nyaho kabeh lantaran panglima nyarita ada apa ini polisi kok pakai beli senjata segala kepentingan ada kanjang pilpres tapi kan urusan senjata kan perang aya naon di jerona. Nah iya kan nu jadi bahaya nu mantak eta lain lalagaan dina tafsir teh embe mah lamun maling kebo mah lamun maling teh dangder ngan dauna doang atuh kan manusia mah di meteran jeung taneuh ieu nu cilaka Masya Allah kan tuh monyet jeung ucing ribut geus eleh mah nya mah geus bae geus eleh mah geus nu eleh manut bae tapi deuleu politik Masya Allah can beak can paeh sabaraha nu urang ku urang kadenge anu dibunuh di luar negeri nu dibunuh di kapal anu dibunuh di penjara nu kuari ngaringkuk kada di penjara eta korban-korban politik dari pemaksaan seseorang anu menginginkan menjadi sesuatu jahatna politik teh seperti eta mantap saya tugas kiai mah ngadoakeun salamet geus ngadoakeun salamet tuh deui polisi bangsa Indonesia TNI bangsa Indonesia nu jadi pemerintah bangsa Indonesia aya percokolan urusannya anak urang mah ngadoana salamet mudah-mudahan bangsa Indonesia disalametkeun ku Gusti Allah jakabeh ge nang Gusti Allah tentarana polisina PNS-na pamarentahna kabeh ku Gusti Allah mun ku Allah diredakeun atuh reda tah tugas kiai mah kitu cenah kitu mah kieu nu mere duit tah mah kitu bae sih nah ulah sok cilek ka dieu tetep ya bae Masya Allah, iya konsep hiji pas butuh nomor kedua wa ukurullaha katsira nomor katilu coba usahakeun nurut ka Allah jeung Rasulna berarti prinsip nali ilai kalimatillah ulah keluar ti ati Allah wa Rasulah nomor kalimat nomor kaopat wala tanazau ulah paberencai kudu satu suara lamun paberencai fatafshalu wa tadhhabari hukum borangan kena jeung leungit kakuatan lamun geus borangan leungit kakuatan deuk ngalengkana ge asa-asa teu pede matak urang ngadenge ke berangkat ka polisi satu suara henteu komando ke Polri Kapolri langsung komando harus satu suara Panglima TNI harus satu suara jadi saya sumpah jabatan sumpah militer tidak boleh satu jenderal pun ada yang keluar dari sumpah posisi di mana saja tetap kembali kepada markas hebatnya nah etatnya supaya ulah paberencai kena lamun paberencai borangan kajian buku bang urang endek nanjang 10-an lewat kuduna ieu lewat kuburan kan urang didinya teh cantelan heula siasieun teh siasieun teh sasalaman awas ya ulah aya nu lompat ya siap awas ya lompat mah ya berangkat launa satu suara kan satu suara ngagerebeg hiji beres begini mal beres eta. Tah eta
lamun satu suara teu tenang bae urang mah kapangi jeung pocong kapangi kabehan henteu kabehan ya guys pokona mah satu suara geunah berarti sehidup semati ini bahaya ge juga gegerbegan sorangan pemimpinna deui nu tadi nyumpah teh jadi bahaya tuh berenca tak ieu tah do kos kitu do hese kita satu suara pondok pesantren teh aku ari manggeus ke satu suara di luar salafiyah manggeus aya trik duniawi nu mantap kajen kumaha geus sararese bae teu kudu paberencai sabenerna mah pondok pesantren modern jangan majukeun bangsa negara jeung agama salafiyah cuman prinsip geus berbeda salafiyah mah murni Allah nu ngagaji nu naon modern mah kan geus aya aturan-aturan administrasi lain nu ada sanajan pondok pesantren berbeda tetep bae eta teh satu langkah berpisah antara modern jeung salafi dihijikeun ge hese kajen kukum prinsip nu beda sabenerna mah teu kudu nama ngahiji tetapi kan eta geus beda aturanana asal aturanana geus beda bae atuh geus paberencai nu kolot jeung nu ngora nu matak ribut bae aturanana nu beda nu mantap urang kudu supah pocong heula mun nyandung teh ini kan sia sia jelema aing jelema aing pamimpinna ya hulu siapa aing diadu-adukeun sia lamun ributnya tah urang kudu diancem tah golok sering hiji nu kolot bere golok nu ngora bere golok urang bere golok taehan aing tah sia ayo sia moal deui teh nyana teh urangna kudu teger lamun urang nyandung kudu teger tah golok tah sia ribut bae ayo wencet meto kan itu ya Allah kurang teger urangna mantap buluya-buluya sok nyandung ulah sok nyandung nu buluya-buluya mah kuduna boga mental baja karak asal nu kolot ngamuk ngamuk sia sakumaha keboplolen goblok sia kan geuna sok ngamuk kalian sia ku aing lamun lalaki kos kitu karak meunang nyandung ayo lalaki urang dicarekan aja siapa senangan kaitil dadang itu beres sih begitu waktu teger terus sepura ikut teger bang teger bakal kena temen ngomong temen calangap majikan teh ngomong emang orang lamun dipikir-pikir mah orang bloon sebenarnya mah atau bloon lah mah orang usaha orang nunyin imah orang anu mere dahar tapi orang sieun kanyana tolol itu orang nu usaha lalaki, nu nyiin imah lalaki, nu meuli mobil lalaki, nu mere dahar lalaki, tapi urang sieun ka pamajikan kan goblok eta sia. Atuh aing jelema keur ari mah ngahiji jeung nu balgar goblok kitu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Kecuali nu usahana pamajikan, nu nyiin imah pamajikan, urang sieun kanyana wajar lah. Atuh mah urang nu usaha, urang nu nyiin imah. Kurang anu ngabiayaan ku orang sieun kanyana. Coba tapakuran ku sia. Masyaallah. Wasbiru jeung kudu sabar maraneh kabeh tahan dalam rangka menghadapi musuh urang kudu sabar. Maksudna sabar teh akan berarti di dieu teh kudu diatur strategina wayah maju wayah bertahan wayah mundur selangkah untuk maju berarti kan urang kudu boga strategi perang mantap Kangjeng Nabi ngobrol teh selalu eksis Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang perang ngobrolkeun perang Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani ngobrol tani Kangjeng Nabi ngobrol jeung pedagang ngobrolkeun soal dagang Kangjeng Nabi ngobrol jeung jelema pasar ngobrol soal pasar Kangjeng Nabi ngobrol jeung tukang ibadah ngobrolkeun ibadah eueuh nu dititah eureun ku Kangjeng Nabi kabeh ge sugan aya di ibadah mah maneh eureun di pasar aja henteu sok di pasar terus penting takwa ka Gusti Allah sugan ka petani ai maneh henteu ka Allah mah eureun atuh tani na henteu sok teruskeun tani anu penting takwa ka Allah melalui tani nangatur Allah maneh cicing di dinya anu penting takwa ka Allah ketika maneh jadi panglima jadi tentara sugan Kangjeng Nabi diteureun ka tentara-tentara ka asar-asar ka junud-junud supaya eureun jadi tentara ibadah ka henteu lanjutkeun untuk supaya ketenangan negara
jadilah bemper negara. Nu penting takwa ka Gusti Allah. Nu ditita eureun ku Kangjeng Nabi, kita ge maraju kabeh. Dar watak urang lama ditita eureun soal sia deuk ibadah ka Allah eureun atuh dagangna. Ih, pamajikanna sanu ngurus. Ih, anak sanu ngurus, mantak kena kula mendek marekat bae cerek kiai haju eureun usaha eureun dagang. Ai numpak di hayang keneh. Numpak mah hayang. Ai numpak hayang keneh atuh sia usaha goblok. Ih, atuh kumaha sih? Ai numpak ngingkap usaha norekat kumaha sih? Pabeuli teh meja. Ieu teh ngatur Allah jelema teh aya nu posisina tani, aya nu posisina dagang, aya nu posisina. Nah, di dinya bae posisi-posisi eta lah dijadikeun takwa jang sarana ka Gusti Allah. Ulah SMS. Lamun nyana betah jeung bisa takwa di dinya. Ketika teu bisa karak keke ngasalain deui. Mana di mana digawe? Di bank. Ayo, iya yang takwa ka Gusti Allah mal bisa. Sebab di dinya makan jurig balulu. Riba ambalayah dirinya sia dahar diri yang nginum dirinya di urusan peribaan sok lalaunan gerak deka Allah mah oper motor oper kredit awaknya oper ulah cicing dirinya kredit ke negari oper kredit ulah di bank mal beres ayo jadi polisi mah masalah polisi mah yana di polsek tuh masalah nyana status polisi kemudian beribadah ke Gusti Allah tuh masalah asal hiji ulah sembarangan diberi duit batur nomor kaduana atuh gaji ini cukup yang nyana bae geus sak cukup pun gaji ulah aya naon geus tegakeun ku nyana aya nu mabok aya nu laporan-laporan ke kita tangani ku nyana tanpa aya kudu hayang diberi duit jadi wali tawa polisi kan moal aya mah geus dunia ge. Ya Allah kami jadi ulah berencai berangkat sauyunan dalam rangka menghadapi musuh Allah tidinya kelamun berencai mah bakal borangan tur leungit kekuatanana tambahan kuari strategi perang dengan cara-cara perang anu geus diatur ku ahlina wasbiru innallaha ma'as-sabirin sayyidina Gusti Allah eta selalu babarengan jeung salalabar kabeh ieu keur carita perang melawan musuh Allah urang sameme perang ngalawan musuh Allah urang perang jeung hawa nafsu ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman idza laqitum fiatan di mana ente kapanggih jeung golongan-golongan setan golongan-golongan nafsu anu mantak ngagelincirkeun urang tina kaistiqomahan pas butuh maka kudu talager hate maraneh kabeh dalam rangka perang jeung nafsu carana wazkurullaha katsira lobakeun zikir ka Gusti Allah sabaraha cenah kieu zikir ulah loba-loba sapeting 5.000 cuma diberi 5.000 guys asal lupa jasa 5.000 jadi itu bating 5.000 mah 10.000 asal tir-tir 2.000 kalau bating 1.000 asal 1.000 ge teu kuat tapi sih teu beuki meureun sadaek lantaran eta zikir la ilaha illallah hurufna kepanaya 12 huruf nu 12 huruf teh eta teh ngabogaan wadah hiji-hijina huruf teh diwadahan ku asma-asma Allah geus kurang lamun dibaca la ilaha illallah eta hiji-hijina la aya rahasiaan alif aya rahasiaan ila aya rahasiaan ilaha aya rahasiaan hamzah na lam na illallah aya rahasiaan pina rahasia huruf-huruf mau dibaca ku urang la ilaha illallah parenganan ngandung rahasia mun ku urang diseringan maca la ilaha illallah dengan sendirina mun urang teu nyaho aya rahasiaan ternyata roh urang kababa tos kitulah zikir la ilaha illallah na iyalah wazkurullah katsiran aya menang ente kalawan musuh Allah nafsu zikir ka Gusti sebab naon dengan sendirinya ente
aya bantuan gerakan ruh urang gerak sorangan urang tidak terus gitulah la ilaha illallah masyaallah kain ente la annakum tuflihun bahagia gara-gara mengobati ka Gusti Allah kebahagiaan anakku kebahagiaan anak orang bisa nyaba ke alam malakut alam malaikat maluhur langit kurang hirup di alam dunia tapi bisa nyaba ke alam malakut kurang bisa nyaba terus ke alam luhureun malakut bahkan loba waliullah anu geus bisa nyaba ka surga ku hari di dunia kene nyara geus nyaba ka surga la'annakum tuflihun perang di nafsu seperti itu ngedengekeun mangeunahkeun jasa haji dararatang bae ka surga aja dararatang bae ka alam malaikat ku ngedengekeun mah babari jasa masyaallah karib yeuh urang keluar ngaji betahan coba heulanana ulah deuleuan kaler kidul tah eta nafsu lah dimakan keluar ngaji dari kisahnya diuna beureum bagus amat Demetak ditata cara nate eueuh iwati di ilmu thariqah ditata cara hirup urang teh engke dibandingkeun ieu teh resepan keneh zahir apa resepan keneh batin roh urang makan ka Allah aya urang makan kana dunia mata urang dedeuleuanna kanu indah-indah celik urang dedengian kanu merdu-merdu hidung urang amban kanu sengit-sengit leta urang ieu teh kahayangna teh anu lazat-lazat kitu keneh situasi awak urang teh ngeunahna manu tarais bae make AC make kipas itu keneh mun kendaraan pakaian dunia teh mah urusanana teu meunang manggih jahe jadi bae komo bae nol mah aya yatiman karunya ya yatim aduh bebe jakan budak ari lainana yatim mah karunya yatim baik usia berkata tanggal air rumah kapan wauna ka Allah rumah jata dinagati Gusti Allah lamun kurang henteu di kitu openan atur roh ka bawah ku jasad kulantaran di openan melalui wazkurullaha katsira butuh ajageun heula lempengkeun ka Gusti Allah dalam rangka perang jeung nafsu kemudian lobakeun zikir ka Gusti Allah waktu-waktu anu tertentu engke lantaran zikir teh lain sambarangan engke ku Allah dibere eta mah urusanna Allah memere kok lain deui perasaan aya perasaan-perasaan tersendiri kok aya dedengan nu lain kok aya dedengan nu lain kok bisa seperti eta ieu lah geus datangkan la'allakum jadi tata bae tuh bari urang umurnya geus kolot geus 60 kobo geus 70 bahasana beureun mun di ambuan geus bau kuburan geus bari maulah loba kahayang komo nonton TV perang ngaranna jeung nafsu tileutik nonton TV bae naon paedahna si datang ka ayeuna masa sih kudu kabawa ka kuburan teh nonton TV mantak naon perang mereket urang coba aing mantah moal hayang nonton TV geus bebedakan apa TV doang kunaon emang bah rumek nu cekas ayo lain perang erana cekasan ya Allah lamun urang teu nyadarkeun diri mal beres-beres diri perang geus aing mah suaranya penting aing salat salariah mah sabodo aing geus hayang mah kitu keneh HP geus hubungan aing mah jeung makhluk yang jeung khaliq hubungan naon bah jeung kholik bung aing mah jeung kholik bah coba sekali deh bah apa bung hubungannya jeung makhluk bung aing mah jeung satu kholik mana urang pasar kemis ada kholik Gusti wae kan si kholik nah mun urang teu ngadarkeun diri dikira perang eta ngaranna sarua teh perang ayo coba bisa Pak iki ge urang hampang sorangan iki lagi pergatan titik kolak tukita beres la rujua ilaih tidak ada rujua ilaih apa ya itu gampang tidak diketinggian gampang sebabnya nomor rantengan urang teh kahayang urang karesetar sekurang teh kan urang tenang ya ketika urang neuk urang capek aya urang capek
dua poe kudu karuan sakit itu capek. Tetapi ketika kurang dikasih pegat ke TV, pegat HP, pegat bank, pegat urusan bangsa nukus kara itu ondangan sekarang itu ya pegat besar. Allah bakal hampang saya THS biasa baik teh kumaha bisa dibuktikan la ilaha illallah katsira lobakeun geula zikir ka Gusti Allah kan kudu bage guru ulah zikir-zikirna lantaran kabelah ditu naloban oyag-oyagan di masjid naspeh bae guruan urang geus ieu deuk ngadeukeutanana lantaran pakaian agak make merah putih sakumaha pejuang 45 guruan nailah la'allakum tuflihun dibawa urang nyaba ka alam-alam eta waliullah nyaho alam eta nah inilah kebahagiaan jelema nu perang melawan nafsu wa Allah wa rasulah salab anjeun kudu nurut ka Allah jeung Rasulullah urang deuk hayang jadi wali Allah ibadah teh ka Allah tetapi urang ninggalkeun Kangjeng Rasulullah moal jadi wali moal sebab urang nyahona salat ti Kangjeng Rasul nyahona wudu ti Kangjeng Rasul nyahona ka Allah ti Kangjeng Rasul bawa Kangjeng Rasul dengan cara cintakeun ka Kangjeng Rasul urang lobakeun maca sholawat eta jembatan jadi wali urang datang zikir bae teh maca sholawat teh moal jadi wali ka jeung kumaha ge disengsirikeun ku Kangjeng Nabi ye atupan sia diwaukeun ka Allah teh ku aing sarua jeung ya ka dieu ya ka dieu waukeun ka Allah tah ieu kantorna teh eta teh Kangjeng Nabi urang teu liwat ka kantor Kangjeng mah beres moal bisa kajen kumaha emang kumaha gitu Kangjeng Nabi teh nyarita waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah nyokot taneuh jeung cai ketika taneuh diaduk ke jeung cai cak Kangjeng Nabi kula mah geus jadi nabi kumaha coba waktu Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah dirangkuk taneuh jeung cai kula mah harita teh geus jadi nabi cak Kangjeng Nabi kumaha ayo helaan kula diangkat jadi manusia jeung jadi nabi di batan Kangjeng Nabi Adam ketika Kangjeng Nabi Adam dibaringkeun terus ditedenan roh langsung hudang dibawa ke sorga di luhur sorga geus aya ngaran kula la ilaha illallah Muhammadur Kangjeng Nabi Adam naros ai Gusti saha ieu teh incu anjeun iraha diayakeun terakhir engke nabi akhir mulia amat capek ngarendeng jeung Gusti ulah loba ngomong ke Gusti Allah siapa jalankeun bae hirup Kangjeng Nabi Adam deuleu aya Muhammadur Rasulullah masyaallah guys kemudian Gusti Allah nyokot tina tulang rusuk anu kenca dijadikeun ku Gusti Allah jadi ibu Hawa begitu dijadikeun ibu Hawa diteuneun di surga Kangjeng Nabi Adam langsung dina hatena bogoh kok beda itu mengarumbai ya Allah cicipna Gusti lain deui ya Allah eta senyumna mematikan Kangjeng Nabi Adam geus mulai atrisno ya karim langsung Kangjeng Nabi Adam main mata I love you Hawa cek Siti Hawa I love you kembali Masya Allah ini uhibbuk wah cek Gusti Allah bobogohan dia kawin ulah sok bobogohan gitu kawin dikawinkan ke Gusti Allah Kangjeng Nabi Adam atuh kawinkeun dikawinkan mun mas kawin naon mas kawinna Gusti sholawat ka Kangjeng Nabi coba eta Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa di surga nu nikahkeun langsung Gusti Allah make mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah urang ngeneangan coba awewe nu daek dikawin maharna mas kawin sholawat nurutan Siti Hawa dibantak jadi lawati Allah wa rasulah nurut lajen ka Allah jeung ka Rasulullah sebab urang ngapaikeun Kangjeng Rasul maca dina naon biru Kangjeng Rasul matak lobakeun heula maca sholawat wala tanaza'u
ulah gentar ulah paberencai di hati ararajan kabeh dalam menghadapi situasi jeung kondisi kumaha bae ge engke ente lamun paberencai hati anjeun teh colok kos aingan ka Gusti Allah ai geus aya aingan mah ulah colok aing babarengan jeung siap ka Gusti Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus ulah cancaya engke lamun maneh paberencai colok patap selalu borangan man udang dipenting aduh tadi aya main asana ngaririwaan ka aing ya coba jadi teh kitu mah teu beunang aya nu kurutan keur ngawirid la ilaha illallah aya kasak la ilaha illallah geusan nah nyuruh suka pamajikan kakelek na aya naon dah ngomong anu kakereskan pamajikan ada seri Sallallahu